sami-sami ringgit sancamita rerencangan keangkatan sareng adia di kelas anu ku abdi kepacinta. Langkung pipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing waktos ka urang sadaya mugi katiasa patepung ngawuh patepangojah dina di acara. Kahila mugia salawat sareng salam urang haturkeun ka panutan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi nu dihormat sarta acan neraskeun sasanggem kakangkun ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparin kapercantenan ka abdi kanggo ngadeg di mimbar nanging dapuh sanes ahlina. Ngapunten saupami salami abdi nyanggem kadanguna ku hadirin tepubuh lenjeranana. Tekaraos asa cikeneh kamari simkuring sapara kanca ditampi di ieu sakola. Nanging kiwari tos bade ngantunkeun deui ieu sakola. Waktu 10 tahun teh asa sapocepat pisan. Masih kana emu nalika ibu miwah bapak guru ngawuruh rupining ilmu pangaweruh ngatik ngadidik rupining pangarti ngapi ngajaring kalayan kaasih ka abdi sadaya. Masih kana emu nalika ibu sareng bapak guru bendung ka abdi sadaya tutumut kana aturan nu aya di sakola. Abdi oge masih kana emu nalika abdi disetrap kumargi teu midamel tugas. Abdi oge masih kana emut nalika ibu sareng bapak guru dumujeng tepek kadina eta sadayana mangrupi paninengan nu moal lebur ku waktu laas ku jaman. Dina danget ayeuna pisan abdi kapapancenan ngawakilan rerencangan saempragan suja ngahaturkeun nuhun kana sanes kanten kasayang ibu sareng bapak guru. Mugia amal kasayan ibu sareng bapak guru dibales ku Nu Maha Kuasa umang rebu-rebu kasayan di dunia sareng di akhirat. Amin. Sadabi ting haturkeun nuhun teh hilap abdi sadaya mida dihampunkeun salaku jalma anu biasa masih kene ata sareng didikan kene tangtos moal luput dina kalahatan. Seueur pisan tingkah laku tindak tanduk atanapi pasekolah anu tangtos ngajahetan manah ibu sareng bapak guru. Pamundut ati yang meluas manah nusekta ibu sareng bapak guru hampunkeun sagala rupi kalepatan ati sadaya salami nyupri papangarti di ieu sakola. Kalawan asmana rerencangan sadayana sarta acan abdi sadaya anu ngumpul di ieu sakola da ido di ibu sareng bapak serta ngajajakeun abdi sadaya ka pangguru marugi doa. Doa ibu sareng bapak santos janten pangdorong kanggo abdi sadaya dina neraskeun deui sakola anu tingkat luhur enggoning mahuntal cita-cita. Ketakantun kapunjiang sareng pun bapak abdi nyanggakeun sembah sujud kumargi sareatna punjiang sareng pun bapak pisan abdi sadaya biasa kumelendang di alam sarta bisa maluruh ilmu pangaweruh di ieu sakola. Tangtos dina abdi sakola di rorompok mah ibu sareng bapak anu dipikarekot timimiti ti biaya sakola baju seragam jajan buku sareng kaperyogian lainna tangtos jadi tanggelan ibu sareng bapak. Katehna boh siangna boh leungina ibu sareng bapak kekendak ngadoakeun abdi sadaya. Kumargi itu abdi sadaya muda dihampunkeun. Kumaos salami ieu mung tiasa ngarerepot ibu sareng bapak. Sagala rupi amal ibu sareng bapak mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sagala kalepatan ibu sareng bapak yang puni sareng dipikawelas dipikaasih ku Allah Subhanahu wa taala sapertos mikawelas mikaasih ka abdi sadaya. Amin. Salajengna abdi sadaya neda pangdiril doa di ibu sareng bapak mugia abdi sadaya tiasa ngahontal cita-cita sareng janten jalmi anu soleha. Amin. Para hadirin nu dipihormat kalayan asmana saentragan cekap sakitu abdi ngahaturkeun nuhun pamungkas kusanggem bilih aya basa anu kirang entek seureuhna atanapi kirang merenah lalapna mugia kesan hapunten. Amit mumpur
Sampun nyeret dak simpai paturai papendak deui. Wassalamualaikum